Pantun nyaeta carita rekaan anu dilakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atawa ritual anu disebut mantun. Pantun mangrupa hiji warna seni nu kawilang geus kolot. Catetan pangkolotna nu nyebutkeun ngeunaan pantun aya dina naskah kuna Sahyang Siksa Kandang Karesian tahun 1518 nu nyebutkeun ngeunaan harita pantun Langgalarang, Banyak Cakra, jeung Siliwangi nu dipidangkeun ku prepantun atawa juru pantun tea. Pamekaran seni pantun kalajengna dicirikeun ku namahanana carita-carita pantun nu ajeunna dianggap luhung aya nu carita Kasarung, Jeung Wanara, Bening di Kusumah, Dedeg Patujaya Perang, Satu Bungsu Kamajaya, Sumur Bandung, Kalagan, jeung Sajabana. Banten, pemasaran aktif dina budaya Sunda Kuna, seni pantun teh dalik pisan. Anu ilaharna dipidangkeun dina ritual keagamaan atawa adat di antara carita Sari Kolot, Tanah Sari Ngora, jeung Lutung Kasarung. Pemekaran atawa kaluhuran seni pantun geus nyatetkeun sababaraha urang juru pantun anu kawentar dina naskahna. Cianjur misalna aya R. Arya Cikondang abad ke-17 sarta Aong Jaya Lahiman jeung Jaya Wireja di abad ke-18. Di awal abad ke-20 aya di Bandung aya Uce. Sedengkeun dina penengah abad ke-20 kawentar teh pantun beton dekat sareng fitrahna fitrah di anu nyiptana juru pantun nyaeta tukang bantun atawa jalema anu bisa ngalakoneun carita pantun dina pagelaran ritual atawa ngaruat anu disebut mantun. Umumna mah lalaki anu jadi juru pantun teh. Can fungsi kacatur aya juru pantun awewe. Juru pantun teh lang pagawean sabab anu jari juru pantun teh umumna mah boga pacabekan maneh. Sakurang-kurangna boga pagawean nu sejen. Kitu deui nurutkeun tradisi mah jadi juru pantun teh lain pagawean sabab buru atawa upah. Tapi mangrupa kewajiban moral kajurung ku niat nuluykeun amanat. Bilih kabadu katoker kagiri di kadupa kabadu kukumungna kadupa kelaranganana ulah rek madawa kana raga kula ulah rek abadi kana diri kuring nyuhunkeun mulus rahayu. Seketerangan Bapak anu sudah bersisakan dan Malaysia minangka dokumentasi bahwasannya pada saat sisakan Malaysia di Kudus tahun 1518 masyarakat itu sudah ada yang disebut pantun. Nama-nama judul pantun seperti yang ditulis di sisakan Malaysia. Yang pasti kalau melihat dari referensi lainnya, baik itu di referensi yang berupa naskah-naskah yang kemudian diketemukan oleh para ahli dan diterjemahkan oleh transliterasi, juga data-data yang ada di dalam fiksi. Itu menunjukkan bahwa fungsi pantun di situ adalah sebagai cerita rekaan yang disampaikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat setempat mengetahui isi dari cerita pantun itu sendiri. Biasanya konten cerita pantun pada sini adalah cerita tentang para leluhur, oleh juru pantun cerita-cerita para leluhur disampaikan dengan
interpretasi sang juru pantun. Juru pantun itu tukang pantun. Jadi sederhana seperti ini. Juru pantun atau tukang pantun itu tahu tentang sejarah atau cerita leluhur mereka, kemudian ditafsir ulang dan diinterpretasikan menurut daya interpretasi yang dimiliki oleh sang juru pantun. Itu disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat baru bisa mengetahui oh ternyata leluhur saya itu leluhur masyarakat kami pada waktu itu seperti itu. Untuk media pada waktu itu tidak ada media komunikasi sekarang. Handphone elektronik, televisi, radio dulu nggak ada. Jadi dulu itu media informasi itu melalui cerita-cerita folklore, cerita lisan. Itu sampai benda itu biasanya si konten menceritakan itu. Karena itu dalam perkembangan ini si cerita itu biasanya menceritakan tentang istana-istana kerajaan-kerajaan yang sudah hidup di masa-masa lampau. Ceritakan kenapa agar masyarakat setempat tahu bahwa mereka itu memiliki dan memiliki kebanggaan terhadap leluhurnya, bahwasanya leluhurnya itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang memiliki tingkat status yang patut dihormati. Itulah fungsi dan tugas sang juru pantun, itu menyampaikan berbagai hal tentang para leluhur yang dikemas sedemikian rupa dan disampaikan dengan utus hiburan. Hiburannya itu cerita-cerita, mungkin cerita-cerita yang mereka cerita-cerita fiktif. Biasanya itu disampaikan dengan cara disampaikan secara verbal. Secara verbal itu membuat hiburan verbal dan disampaikan secara